على محمد صلى الله عليه wasallam. Ku bismillah abdi ngawitan kana ieu seseratan. Alhamdulillah urang syukuran kana nikmat iman pisan. Sholawatur panghormatan mugi tetep kajungjunan Nabi Muhammad utusan nu layak janten panutan. Ka ahlul bait sadayana katud ashab nu marulya tur tabiin saterasna dugi ka urang umatna. Amma ba'du salajengna urang tandang ngapalkeuna kana syariat agama mangrupa dasar pikihna. Abdi sadaya nyuhunkeun Allah mugi maparinkeun manfaatur digampilkeun kana putuh ditetepkeun. Sapinah nu janten dasar kana ieu nu dipapar mugi manfaatna nyebar sapertos sapinah nyebar.